Pembukaan Kepala Sekolah SD Yayasan Biji Facility Bagea Wilujeng Sumping Murangkali Enggal tahun pengajaran 2023-2024. Hatur nuhun, prestasi kahiji budaya juara. Assalamualaikum, sampurasun. Nepangkeun nami Ibu Uti Kuswati, wali kelas 1A Biji D. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prestasi kahiji budaya juara. Assalamualaikum, tepangkeun wasta Ibu Lina Nur Awalin, insyaallah Ibu ngaulang kelas 2. Hatur nuhun, prestasi kahiji budaya juara. Assalamualaikum, sampurasun, tepangkeun nami Ibu Amelia Trasnoyani, Ibu ngaulang kelas 3A. Prestasi kahiji budaya juara. Assalamualaikum, sampurasun, nepangkeun wasta Ibu Dela Islamila, Ibu ngaulang di kelas 4A. Hatur nuhun, prestasi kahiji budaya juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, nepangkeun wasta Ibu Bella Tritumala, Ibu dina tahun ajaran 2023-2024 ngaulang di kelas 4D. Hatur nuhun, prestasi kahiji budaya juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wasta Ibu Winnie Nur Lailawati di tahun pengajaran 2023-2024, Ibu ngaulang di kelas 5A. Hatur nuhun, SD Siti Facility, prestasi kahiji budaya juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, nepangkeun wasta Bapak Agus Mulyana dina tahun pengajaran 2023-2024, Bapak ngaulang kelas 5B. SD Siti Facility, prestasi kahiji budaya juara. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, nepangkeun wasta Pun Ayi Mulyadi dina tahun pengajaran 2023-2024 ngaulang janten guru kelas 6A. Hatur nuhun, prestasi kahiji budaya juara. Assalamualaikum, sampurasun, nepangkeun wasta Ibu Anti Febrianti dina ajaran 2023-2024, Ibu ngaulang di kelas genep B. Sarang heo. SD Siti Facility, prestasi kahiji budaya juara. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta Abdi Yoga Diansah, Abdi ngaulang PJOK kelas 1 dugi ka kelas genep. Wilujeng gabung kanggo kelas 1 yang laingal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng tepang kesadayana Murangkali kelas 1 DSD Yas Atikan Sunda hiji. Nepangkeun wasta Ibu nyaeta Ibu Juju Juaria, Ibu ngaulang pendidikan agama Islam tikawit kelas 1 dugi ka kelas genep. Prestasi kahiji budaya juara. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun simkuring Bapak Bambang mengajar bahasa Inggris di kelas 1 dugi ka kelas genep. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, nepangkeun wastapun jadi Supriyadi, simkuring di tahun ajaran ieu di SD Sanatikan Sunda hiji Pasir Leutik, janten operator sekolah nyaeta nu
mengoperasikan aplikasi Dapodik sareng Arkas sanes kanten hal anu berkaitan sareng data administrasi peserta didik janten tugas simkuring. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sampurasun. Nepangkeun wasta simkuring Paridanuraini. Simkuring di SDA janten pustakawan. Mangga dihaturang linggih ka perpustakaan. Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Menalkeun nami simkuring Endang Rukmana ngadamel di SD Yayasan Atikan Sunda janten riksa sakola. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Menalkeun nami abdi Sariman ngadamel di SD Yayasan Atikan Sunda hiji Facility salaku riksa sakola. Prestasi kahiji budaya juara. Kita bisa. SD Hiji Facility. Prestasi kahiji budaya